Mitra anu mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda ieu dongeng karangan Koswara Para mitra sadaya bisa kuloneun leuweung hanjuang mangsa peuting harita aya dua mojang keur dariuk dina batu lempar ngareneng bari ngareureukeun kacape atuh bijireunana ngadakom hiji maung lodaya pohara gedena ngan aneh eta maung bageur pisan kanuduaan boro-boro ku ngayakeun tindakan atau pagawean matak nyilakakeun malah mah sabalikna ku ayana eta maung lodaya pangna nyemojang pinangi jeung kasalametan Nani jeung Wiwi duanana memang geus diajak pikeun lumampah ku maung lodaya. Nani ditunda dina tonggong sakadang maung kaluar tina wewengkon kuburan heubeul. Terus lumampah ka tempat panyumputan Wiwi nu saterusna lumampah marengan maung lodaya. Najan manehna teu ngarti kana kalakuan maung lodaya. Najan manehanana teu bisa ngobrol cara ilahar ngobrol jeung manusia. Tapi teu burung manehna nurut daek diajak ku sakadang maung lodaya. Tug ayeuna lumampah geus rada jauh di tempat panyumputan Nyi Wiwi. Nani nu harita masih keneh dina kayan leuleus lungse taya tangan pangawasa. Diukna bangun tumanina, kabeneran tukangeun batu teh aya tangkal kai nu matak manehna bisa nyaranekeun tonggongna ngarah teu ngagubrak. Teu sangka urang dina wangi ieu baris ditepangkeun dina kayan salametnya teh Wiwi, ceuk Nani. Ngarasa kagagas ngomong bari dumareuda. Bener pisanan, teteh teh ngarasa teu sangka baris kajadian cara ayeuna. Kalayan teteh lah geuning anu nulungan ka nyai teh. Sakadang maung nu sakitu bageurna ka urang, teh mal Wiwi bari ngareret ka sakadang maung. Abdi ge heran nya aya maung make nulungan ka urang tug ayeuna urang tos dugi ka dieu cacakan lamun teu ditulungan ku sakadang maung dikaluarkeun tina saung nu aya kaleureun kuburan heubeul. Buah abdi teh baris cilaka, buah baris dianterkeun ka si dukun iblis ku si burak anu geus jadi siluman. Memang datangna pitulung mah ti mana wae Nani. Teu datang ti manusia ge geuning aya satono haat nulungan. Ngajait urang tina katunggalaan, teteh ge yakin ieu maung lain sato biasa. Lain samaung-maungna tapi tangtu maung inguan saurang jalma nu linuhung luhur elmuna. Cing urang ajak ngomong ieu maung teh nyai bari itung-itung ngareureukeun kacape. Mangga teteh mung da panginten moal tiasaeun ari ngomong cara urang mah. Memang ari ngomong cara urang mah moal bisa tapi ari ngarti mah kana tangtu. Jadi manehna bakal ungeuk mun nganyakeun bakal gigideug mun dihenteukeun. Atawa ngajawab nu lain sigana mah kumaha bisaeunana we kitu meureun. Nya muhun atuh mangga atuh teteh da abdi mah nuju ieu lah. Ieu ngarasakeun tuur mun asa potong jaba sakujur awak mun leuleus lungse. Keun ku teteh urang tanyanya. Susugananya bisa diajak paku kumaha sakumaha sangkaan teteh bisa ngarti karena omongan urang cek Nyi Wiwi pinuh ku kayakinan. Wiwi saterusna madiuk ngeser ngadeuketan ka sakadang maung lodaya eta maung diusapan punukna karasa buluna lemes serang kacaangan ku cahya bulan sedengkeun eta maung cicing sakitu tuluy diusapan ku Nyi Wiwi bangun anu ngareunahna bangun nu nikmateun kitu kaayaanana matak namah-namah heran jeung sakaligus muncul rasa resep ka eta maung lodaya komo nyina ni manepi ka ngagelenyu imut kawas ngarasa kayungyun ku kaayaan eta maung lodaya nu sakitu bageurna. Lodaya gaur sakadang lodaya ngagaur di sada sakali terus moloho ka Nyi Wiwi geus kitu ngaletakan kana leungeun Nyi Wiwi najan mimitina mangagebeg reuwas tapi da geus diberean resep diantep pigelang leungeun diletakan ku maung lodaya. Malah pok Nyi Wiwi ngomong kawas ngomong jeung jelema biasa. Jadi maneh teh ngarti kana omongan kaminya gaur si lodaya ngagaur bari unggul. Syukur ari ngarti mah jadi beuki gembleng we kayakinan kami. Yen pangna maneh mawanani jeung kami niat nyalametkeun rek lain rek nyilakakeun. Kitu lain permaksudan maneh teh lodaya. Gaur si lodaya ngagaur bari terus ngalenotan ka Nyi Wiwi bangun ogoeuna keur. Maneh boga dunungan, si lodaya ungeuk bari ngagaur dua kali. Di mana si lodaya ngacungkeun suku sabelah ka hareup ka belah kulon, bari disada ngagaur 3 kali. Oh, di belah kulon.
lodaya unggek bari ngagaur sora beuki handaruan matak sawan keur nuborangan tapi keur diri Wiwi jeung Nani lain sawan atawa sieun ieu nu aya mah ngarasa resep bet asa boga sobat. Nani tetela ieu lodaya bari semawa urang kadununganana malah bieu si lodaya nuduhkeun ku sukuna ka beulah kulon anakeun nya nudunganna aya di beulah kulon. Muhun sigana mah teteh lodaya ka dieu atuh maneh teh nya cek Nani bari ngagupai ka si lodaya ngagaur bari ungeuk geus kitu langeor nyamperkeun ka Nani tuluy ngadakom hareupeun Nani bari panon neuteub bangun anu satia. Kami rek numpakan deui manehnya yuk urang ini ngajugjug ka pamatuhan dungan maneh kumaha daek pikeun neruskeun lalampahan ieu lodaya. Gaur si lodaya ngagaur tarik nakar bari ungeuk geus kitu nukangan Nani bari ngedeprek atuh teu ngaengkekeun deui celak Nani ngadiukan tongong eta maung lodaya. Jung nangtung deui sanggeus nyeunani na tongong mah bari bangun nu hampangeun naker nya da tongongna aya muatan oge. Wiwi jung nangtung gigireun lodaya ieu urang indit ngan ulah lumpatnya bari leumpang we da aman ieu nu penting mah bisa cunduk kana waktuna kana pamatuhan nungan maneh lodaya. Lamun lumpat kami teu kuat sok geuramiang. Si lodaya ngagaur deui wae kawas nu siap nurut kana parentah jeung kahayang Wiwi nu ngajak ini tarita keneh atuh geus kitu mah geblay si lodaya mawa Nani dina tonggongna ngageblay lumampah tukangeunana dituturkeun ku diri Wiwi kebat lumampah kakulonkeun dibarengan ku bulan nu nemongan sagemblengna kabeneran kaayaan teh teu hieum teuing jadi bisa salse lumampah mangsa harita mapai jalan satapa. Di sawetaneun jalan nu disorang ayeuna ku Nyi Wiwi jeung Nani dibarengan ku si lodaya aya nu kumalayang tarik naker nepi ka ngadatangkeun angin ngaguruh tur ti kajauhan dibarengan ku cungungna anjing leuweung nu mata kukuraya. Tetela haruan nu kumalayang harita tayalian diri Kiburak nu hayang nyusul diri Wiwi jeung Nani. Tekung silila Kiburak kumalayang geus aya satukangeun diri Wiwi jeung Nani atuh Kiburak pohara bungaheunana manehna bisa nempo kalayan jentre naker. Nani nu leungit eueuh ti saung ayeuna keur anjeujleudna tongong si lodaya lumampah kakulonkeun bari tukangeunana ngiclik nuturkeun ye Nani nu tumpak maung lodaya. Kiburak nu geus deukeut henteu bisa nahan rasa bungahna harita keneh manehna seuring ngagak-gak ngaluarkeun sora nu matak pohara tarikna. Rek kamarana maneh teh Wiwi Nani rek kamarana ieu teh puguh Wiwi jeung Nani ngagepeung ngarasa pohara reuwaseun malah maung lodaya ge eureun leumpang. Wiwi jeung Nani ngareret ka tukang breh tukangeunana beulah luhur ka tempo makhluk pikasieun sakumaha nu teu heula kungsi ka tempo ku manehna. Saha Andika? Kiburak atawa lain Andika teh? Wiwi jeung Nani tumanya nganani henteu turun angger diuk dina tonggong harita teh maung lodaya lantaran masih keneh kapangaruhan ku sirepna Kiburak. Bener kami mah Kiburak Nani rek kabur ka mana atuh maneh teh da ku kami ge moal burung ka udag bakal kasusul. Kurang ajar sia burak montong ngaganggu ka diri aing geuleuh tinggalkeun aing. Nani ngacerit sorana mending melengki. Ngeunah we nya hayang diantep Nani maneh moal diantep ku kami deuleu. Maneh ayeuna keneh rek dibawa deui malah rek dibawa jeung si Wiwi sakalian. Rek disangakeun ka Sukmawati. Celik Kiburak ngadampal taneuh. Gegag harita para wargi sadaya ngadeuketan kadeukeuteun maung lodaya ragamang leungeun ngaragamang rek newak kana awak Nani. Tapi can oge leungeun Kiburak tepi belet seteh lodaya lumpat. Nya kitu Nyi Wiwi nuturkeun tukangeunana lumpat pohara tarikna. Kurang ajar sia kalah mabur abong keda boga lodaya maung ka sebelahan heh. Kiburak meuli teteh nyerag bakat tingku amek bakat tingku ngarasa keheul. Tetela maung nu ditumpakan ku si Nani lain maung biasa lain maung samanea manehna bisa lumpat tarik naker ngebertek tarik siga teu napak. Aduh kaduhung diajak ngomong heula kaduhung tadi teu langsung gapruk ek wae ditewak. Aduh menika kerot nahan ka amek harita teh nu taya babandinganana hawa nafsu ngagedur lir seunedurukan ngabela-bela kitu kayan Kiburak. Aduh ku aing bakal disusul sia kurang ajar
kalayang saterusna Kiburaku malaya ngabelesat ka kulonkeun. Maksud geus gembleng sejanyusunani jeung Wiwi katilu maung lodaya pamikirna dirina Kiburak dirno ditincak sirah dicogado ku ayana dipangejatkeun ku Nani sapara kanca. Urang tuna heula kaayaan Wiwi jeung Nani katilu maung lodaya nu geus bisa ngejati pihakna Kiburak. Ngejat sasat ngabongohan dan teu disangka-sangka ku Kiburak oge ayeuna mah urang carioskeun kaayaan di wewengkon leuweung kadu. Di jero saung pamatuhan Eyang Sukmarasa harita najan kaayaan geus ngagayuh ka subuh. Pangeusi eta saung saurang tacan aya nu sare. Eyang Sukmarasa calik bari anekak dina luhureuna kulit embe nu geus garing. Di payunan ku Nyi Titi jeung Bi Ocoh nya kitu nyiina. Geus salin rupa jadi mojang leuwih geulis. Ngaranna ge jadi Nyi Santi. Harita manco payunan Eyang Sukmarasa ti sore keneh. Dilepas wanci Isa Eyang Sukmarasa terus mepelingan kanu araya hareupeunana. Utamana mah mere papatah sareng piwejang kanu baris miang poe isu. Nyatana Titi jeung Nyiina alias Santi teh. Nya kitu Bi Ocoh ge harita para wargi sadaya. Ku Eyang Sukmarasa dibere piwejang anu munalna kerengan anu nyata Bi Ocoh can dibere ilmu panemu jeung ilmu-ilmu sejena. Hal eta teh pipikiran Eyang Sukmarasa boga pikiran seja isukan bae cenah dina mangsa Nyi Titi jeung Ina lamun geus miang lamun anu duaan geus lumampah ngajorag ka padumukan Den Sukmawati di Pasir Samoja. Atuh Bi Ocoh kumanehna bakal dibirid. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi sadaya sanggeus lila karayan panjang lebar masihan piwuruk galindeng Eyang Sukmarasa sasaurang. Titi bet Eyang teh ngarasa melang kasih boreleng teh lantaran sakitu geus lila miang nepi ka ayeuna tacan aya kaya datang bae. Kan tenan we abdi ge melang Eyang nah henteu penak kitu Nyi Wiwi sareng Nyi Nani teh tanapi kumaha nya Eyang manawi. Nyi Titi sarua ngebrehkeun ka melang nangan Nyi Inah jeung Bi Ocoh nu jempe. Tibang tiba barengan mancokeun paneteupna ka eta ki sepuh lantaran manehna mah teu nyaho urusan si belang teh. Ayeuna mah kieu we hidup Titi ulah ka mamana baturan Nyi Inah jeung Nyi Ocoh. Eyang rek nyusul heula si boreleng bisi tinemu jeung kacilakaan. Wayahna ditinggalkeun heula ku Eyang nya. Mangga Eyang mugi-mugi we si boreleng sing tiasa kapenak deui dina kayang salamet. Atuh Nyi Wiwi sareng Nyi Nani kapenak ngarah tiasa dijait tina maral bahaya Eyang. Nya muga-muga we mun diparengkeun Guru Maha Kawasa. Eyang Sukmarasa ngadeg leos ka payun. Geus aya di buruan saung pelecet we manehna. Lumpat sakolepat geus jauh bubuhan lumampah Eyang Sukmarasa sareng ngagunakeun ilmu lumpat anu katelah kidang kancana. Kiburak disejen pihak lumampah narita leuwih gancang batan lumampahna maung lodaya. Harita geus ampir cunuk ka palemah maung lodaya lumpat. Bari dina tonggong aya Nani nya kitu tukangeun aya Nyi Wiwi nu terus nuturkeun marengan napasna rengha pranjug nyenen kemis teh sanyana. Nani nu aya di tonggong si lodaya pokde ngomong ditujukeun ka si lodaya. Lodaya hayo gancangkeun lumpatna buru-buru lodaya. Lantaran Kiburak siluman jahat geus ampir tepi ka urang. Sok gancangan lodaya. Kaur maung lodaya ngagaur peretak lumpat beuki tarik meni meleteng. Atuh Nyi Wiwi marengan tukangeunna leuwih tarik napas nepi ka leuwih ripuh batan tadi. Aduh, alah Nani Nyai. Aduh. Nyai mah ngareunah nya tonggong si lodaya ngan teteh aduh ya. Ripuh aduh. Ampun. Capek aduh. Wiwi menirengha pranjug ngomong bari maksakeun nuturkeun terus. Nganya kitu napas pohara ripuhna. Kana tong si lodaya tu teteh da cekap duaan oge. Nani ngarasa karunya ka Wiwi. Karunya berateun. Keunah maksakeun teteh mah.
najan ripuh Wiwi terus maksakeun lumampah meni lumpat nage tiba baranti. Di sejen pihak Kiburak terus ngalayang ngahaja ngangangan keneh kanu rek diudagna najan sanyana bisa bae langsung ngagabrung. Ieu masih ganu ngahaja sina capeun heula, si ganu ngaheureuyan atuh para mitra kasakadang lodaya jeung Kanyi Wiwi nu lumpat hareupeunana. Ngan sajeroning kumalayang ngudag manehna mah teu bari babarakatakan seuri ngaluarkeun sora nu handaruan bari jeung mataka kakurayeunna. Harita atuh Kiburak nyarita. Ayo sia sing tarik lumpat nalodaya. Wah bisa leupas sia teh aing mah sakedeung deui maneh bakal beunang sia ku aing. Malah si lodaya kasabelan ku aing rek dipodaran rek disate deui. Dagingna dibeuleum atuh tuluy dikucuran ku kecap meunang ngahijikeun jeung bangsa eta cengek alias sabram. Geus tangtu we matak nikmat. Para wargi sadaya puguh Kiburak ngedalkeun pangacamna kitu keur nyinani jeung Wiwi nu beuki geumpeur utamana mah nani nu teu bisa nangtung-nangtung acan. Yakin mun kasusul teh ku Kiburak manehna tacan tangtu bisa ngejat deui karingan lelakeun kumaha sakadang lodaya ditumpakanana wae kitu. Lodaya gancangan atuh sieun kami mah lodaya buru-buru gancangan. Gaur lodaya ngagaur najan keur cape najan keur lumpat. Teu burung nemalan bari lumpat na mah teu eureun-eureun. Dina hiji kasempetan Kiburak geus pohara deuketna malah geus aya sababaraha jeungka di satukangan Wiwi. Malah geus karasa heabna bau hangru atuh Wiwi kontan ngalieu. Breh memang geus deuketna keur. Alik sia, alik nyangka sejuig. Montong dia cerita, montong kokoceakan sia Wiwi. Aduh, nu tetela maneh bakal beunang ku aing sagedeung deui. Harita para mitra kalayang leungeun ranggah rek newak buuk ke Nyi Wiwi nu ririaban. Siap sadia. Aduh aing mah moal sia deuleu. Nyah maneh leuwih teulah ditewak sia ku aing. Maneh bakal ditebak buukna heula ku aing sia geus bosen ku aing dicoplokeun buukna tina kulit hulu. Kiburak geus teu loba omong deui, leungeun rek ngajamret buuk Nyi Wiwi nu ririaban keneh. Tapi dasar Wiwi kudu salamet para wargi. Dina kayan ampir-ampiran cilaka, kalayang aya ngalayang dirinya mapag hareupeun Kiburak. Kalayang harita des aya hiji gerakan keuna kana leungeun Kiburak. Dina gerakan pohara cepetna bari jeung ngandung hawa nu pohara panasna. Kiburak ke harita para mitra kontan ngajengkang ka tukang. Komo bahasa aya tajongan anu para wargi anu anyar datang mah tajongan anu keuna kan adadana atuh kalayang kubrag Kiburak gahanap bari ngoceak tarik naker. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Harita si Kiburak ngagoak luar biasa tarikna jelig aya tangtungan saurang sepuh. Anu anggoanana memang harita teh sing sarwa bodas. Rambut panjang, janggot panjang jeung kumis nu kanel kabeh ge warna bodas ngadeg hareupeun Kiburak bari mencrong ka Kiburak. Di lain pihak maung lodaya ge eureun lumampahna malika eta sepuh. Wiwi nangtung tukangeun si lodaya nu geus mali ka beulah wetan sedengnan masih anjeun ceuleunya tonggong lodaya. Boh maung lodaya pon Wiwi kitu nyinani kabeh ge mancokeun paneuteub ka eta sepuh. Nu keur nyahareupan Kiburak demi Kiburak ngalumruk di handap daya-daya. Nu bisa ngadbati gerungan ngararasakeun ka nyeri nu karanapa. Saha anika teh? Para mitra sadaya. Oh, samemeh kula ngajawab. Kula rek ngajukeun pertanyaan ari anika saha?
tepugu jelema ditanya kalaka Malik nanya mau ditanya jawab heula geus kitu karul Malik nanya nah nikah teu apa akan diri kuring ceuk eta ki sepuh bari mesem matak nanyakeun ku kula kita apa teu nyaho ka nikah teh geus ari teu apa mah eueuh naon eueuh gunana eueuh mangpaatna nikah nyaho ka ngaran kuring oge ayeuna mah jigra ini ulah rek ngaganggu ka incu kuring Nyi Nani jeung Nyi Wiwi ayeuna rek dipanang tayungankeun ku diri kuring mun nikah masih keneh ngaganggu ka maranehanana mangka kuring baris ngayakeun tindakan kekerasan jika ayeuna tinggalkeun di tempat teu bisa kami moal ingkah ti hareupeun nikah satungtung kami teu bisa mawa Nyi Wiwi jeung Nyi Nani kadiekeun eta mojang dua gancang kadiekeun moal dibikeun kibaraya moal dibikeun moal bisa ingkah ti hareupeun nikah satungtung kami teu bisa mawa Nyi Wiwi jeung Nyi Nani kadiekeun eta dua mojang teh pokona mah nya kitu tah jadi nu penting mah kadiekeun eta dua mojang lantaran ayeuna geus aya caguan kuring urang ajar sia moal dibikeun ayeuna mah geus aya dina cecekelan kuring ye kurang ajar cageurkeun aing gancang cageurkeun aing mah teu hayang terus ngalumruk ieu gancang aing cageurkeun kiburak harita abrug-abrugan bari berudai namru najan dirina kasebut geus jadi siluman tapi ayeuna mah karasana leuleus bungse taya tangan pangawasa leuleus lir kapu ka ibunan lir kapas ka hujanan teu nanaon kukuring baris dicageurkeun eyang Sukmarasa tas nulungan Wiwi jeung Nani harita keneh niup waruga kiburak dadak sakala harita kiburak cager manehna bisa nangtun teu sakara-kara eyang Sukmarasa antep neukeut ka kiburak anu geus cager deui bari katingalina bangun nu tenang laker beda jeung Wiwi katut Nani lantaran manehna mah najan ngarasa reuwas jeung sieun oge ku ayana kiburak bisa nangtung deui nganajan sakumaha sieun jeung keungge Wiwi jeung Nani henteu loba omong maranehna teh percaya we kana kaayaan eyang Sukmarasa yen kana tangtu eyang Sukmarasa baris nang tayungan ka manehna mun teh manehna diancam bahaya kana tangtu eyang Sukmarasa baris nulungan ka manehna kiburak ngerasa bunga ku ayana manehna geus dicageurkeun ku ki sepuh nu aya hareupeunana panon borotot teu kekerot bari pok ngomong sorahan daruat na teu mata kaduhung diri andika geus nyageurkeun aing aki-aki peot sia henteu kaula mah teu kaduhung tenang naker ngawalerna eyang Sukmarata naon sababna make jeung teu kaduhung segala lantaran najan kumaha kuring yakin yen manusia leuwih mulia batan jin setan siluman sajabati eta kuring ge yakin yen andika moal bisa ngungkulan kana ilmu panemu nu nyampak di diri kuring kurang ajar sia ayeuna sia waktuna kudu modar aki-aki peot mun sia geus modar kari aing modaran wong lodaya mun mau geus lodaya modar keur aing kabur ka Nyi Wiwi jeung Nyi Nani ku aing rek disangakeun kadunungan aing dan Sukmawati nunungan andika budak bener geus nyaho kitu kabeneran we dengekeun budak ayeuna mah mending keur aing ka ti dieu andika teh mumpun ku kami geus dicageurkeun jigur aing ka lain kami teu ngaharepkeun andika ngaganggu ka anak incu kami Andika mah bisa we ngomong denya tapi kenyataan Andika tak cantangku bisa ngusir diri kami tadi guys aing eleh kusia peda we Andika ngabohong namun secara satria madu hareupan Andika tak cantangku bisa ngelehkeuna ka diri kaula ngomongna kiburak dipungkasku harita teh para mitranya kakak siri bangun Sukabunga bari sija anu anggap enteng ka eyang Sukmarasa sore dilaksanakeun kami moal burung di tagenan
pokok nama burung dilayana dari naker nyariosna Eyang Sukmarasa. Para wargi kaum dangu, atuh harita para wargi sadaya, Eyang Sukmarasa cumarios. Waing ayeuna keneh rek dibuktikeun. Sok Kiburak ngaluarkeun itu kaur koneng nu aya. Hiu kareta kene dihormatkeun digebukeun sina ngahancakan raraina Eyang Sukmarasa. Tapi geus ditadah ku panangan Eyang Sukmarasa nu katuhu, manehna ngoleweng harita teh miasa komper leungeun. Bareng jeung kitu cenah aya hawa nu panas ngaheab nyaksrahkan sakujur awak. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya kulantaran eueuh untupan pikeun ngalayan saterusna. Antuk ngabelesat Kiburak ngabelesat ninggalkeun Eyang Sukmarasa ngan samemena kaburu keneh manehna mere ancaman. Aki-aki peot sia. Ayeuna kaula rumah sakate terjajaten ku Andika. Tapi ulah samatkan nyaya deuleu. Dina mangsa-mangsa nu baris datang, aing baris ngayakeun balitungan jeung Andika. Ayeuna kami rek ingkah heula. Belesat harita diri Kiburak anu ngabelesat kabur tidinya. Harita teh sakiceup geus teu katingali deui. Sanggeusna Kiburak eueuh mah hatubruk silodaya nyuuh hareupeun Eyang Sukmarasa. Bari gagawuran kawas nganuhunkeun ku ayeuna manehna geus salamet. Nya kitu Dinani jeung Wiwi sarua duana nganuhunkeun kana kersana eta ki sepuh nu geus ngajait manehna tina ancaman bahaya. Eyang hatur nuhun kana pitulung ti Eyang. Nuhun Eyang. Gaur silodaya ngagaur bari suku hareupna diulang-ulang kaluhur kawas nu ngahormat. Eyang Sukmarasa imut telep naker bari galindang sasauran dumareuda. Geus moreleng geus euy ulah nyuh wae gerah hudang angguran coreleng. Gaur-gaur silodaya katlah coreleng ngagaur bari hudang henteu nyuuh cara bieu. Wiwi oge nani samemeh datang pajar ayeuna. Yuk urang ka pamatuhan Eyang. Keur nani sok cicing ditongong si boraengnya. Nani emah harita teh para mitra ngajawabkeun kumaha nya. Nani ngarasa leuleus lungse akibat masih keneh kakeueum ku pangawasanna Kiburak. Celak para mitra harita. Kana tongong kilodaya atuh Wiwi genangtung tukangeun silodaya. Bari harita paromana marah mai pinuh ku kabunga. Ari Nyi Wiwi jeung Nani harita para wargi sadaya. Manehanana ngarasa yakin lantaran ayeuna mah sigana bener-bener leupas dina ancaman bahaya. Waktos nasib.